Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sararea nu araya di dinya ukur silih reret. Kitu deui Prabu Sanghyang Wisesa silih teuteub sareng garwana, sadayana ngemuka bingung. Nyimimi nuluykeun di cumaritana. Sadaca ngawalor kasangeman ka pasar amanat ti Kanjeng Abah. Langkung dipayun ingatkeun sagala kabodohan dari abdi. Sanes bodoh ku pangwarati sepuh, sanes oge kirang jejehan ku panggeuing. Namung rumaos diri wangkelam. Ngabae kana panyarek, ngaberung karep kurasa mokah. Hapunten anu kasuhun. Diri abdi tos sidra kana laku ngajaheutkeun amanah kanu janten sepuh. Sakali dada siapunten nyangakeun badan sakujur, amakan sadami bade dicacak, diwalang-walang, disiksik, dikunyit-kunyit, sim abdi bade tumampi we. Dongan lampah sok gagabah, mangga nyangakeun. Kitu popokan nyimimi mangsa harita kacida pertengtangna kawas anu kasandingan. Sararea nu ari di dinya ukur ngaraluk tungkul, ukur nganti pangandika rajana. Ende Nyimas Pohaci nyaketan ka Nyimimi, gabru garangkul, banjir citangis. Nyai gelis anak ibu, najan teu dipentage ibu geus ngahampura Nyai. Najan wangkelang hese dicarek, ibu teu waleh ngahampura anaking. Saur Ende Nyimas Pohaci teras we ngaguguk. Kitu deui Nyimimi sarua bedah cimata ngaguguk paungku-ungku sareng Ende Nyimas Pohaci. Prabu Sanghyang Wisesa kalintang kagagasna ngadangu cariosan putrana. Anu araya di dinya carinakdakan sarua ngangresna ngadenge kekecapan anak rajana. Jauh tina panyangka Ratu Arum anu kacebuk wangkelang jeung toloheor teh tempona mah miboga wiwaha ajen diri. Prabu Sanghyang Wisesa nyaketan kanu paungku-ungku teras we cumarios. Gelis anaking anak ama, najan hidup ngabaung basang kawang kelang kakolot ama teu boleh ngampura gelis. Keun anu enggeus mah bisa dibalikan deui, anguran macing jadi panggeuing ke diri hidup gelis. Ngan edas eta bahasa teh asa tumarumpang teu ngeunah kadengena teh. Tong nyebut Kanjeng Abah sagarupa atawa Kanjeng Amu teu pantes. Cukup we ama jeung ibu. Panangan Prabu Sanghyang Wisesa ngusapan rambut Nyimimi. Satu tas pada leler teras we Prabu Sanghyang Wisesa teh kedalisan deui. Kasaksi ku balarea
anak kula geus ngaku kana kasalanana. Kula kacida bunga nu taya papadana. Jadi anak kula teu kudu ditalek deui. Sanggup atawa henteu napikeun narima kakawasan ti deui kula. Sabab kula boga kayakinan. Lamun anak kula sanggup ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara, salila kula lunta ti nagara. Saur Prabu Sanghyang Wisesa kawilang tandes. Sarerea samiuk ngarasa panuju kana putusan rajana. Mangga. Dadawuh timalan Gusti, walon Raden Manggala bari cedok ke nyembah. Isukan kula arek masyarakat tongkat lambang kagungan nagara kana kula. Samangsa tongkat geus dicekel ku anak kula, diwangkit eta keneh anak kula kumawasa di nagara. Saur Prabu Sanghyang Wisesa masian putusan ka Raden Manggala. Dawuh timalan Gusti, panganggika Gusti diestukeun pisan. Temah Raden Manggala kacida ajri nakarajana. Sanes rengse tina sagarupana para pangagung ninggalkeun karaton, kitu di Raden Manggala geus amitan ka rajana. Ari nyimimi terus we ka kamarna kairing ku para dayang. Gancangna carita dina poe isukan Baracakra ieu. Nyimimi geus diistrenan ku Prabu Sanghyang Wisesa jadi ratu di nagara Cakrabuana. Tongkat labang keagungan nagara geus dicekel ku nyimimi. Prabu Sanghyang Wisesa sareng prameswarina telas we jengkar ti nagara Cakrabuana ngajugjug ka nagara Kandaga. Kacaritakeun deui kayaan Ratu Arum anu keur aya di alam manusia. Najan mindeng ngalaman kajadian anu mata kelok pikeun dirina, Ratu Arum kacida betahna cicing di alam manusia. Ratu Arum nyobat pisan jeung Nyi Iting, kamane bae indit Nyi Iting teu oleh milu ngukuntit. Kitu deui Nyi Iting najan loba anu teu kaharti ku pikirna salila babarengan jeung Ratu Arum, manehna taloba tatanya. Sabab Ratu Arum kacida bageurna ka manehna. Pon kitu deui Bah Kune jeung Amu Esin sok sanajan mindeng manggihan perkara anu mahiwal tara ieu jadi pikiran. Pikeun Bah Kune jeung Amu Esin sagala perkara anu tumiba ka maranehna angin kersana pangeran anu maha kawasa. Nepi ka hiji poe ka Imah Amu Esin kadatangan Jang Idoy, Jang Idoy bade gana Juragan Tarma. Tayalian nanyakeun hutang nyimimi anu acan dibayar. Lamun dihitung timangsa nyimimi minjem duit ka Juragan Tarma meh jeg-jeg 3 bulan. Jang Idoy nitah ka nyimimi sangkan nepungan Juragan Tarma ka imahna. Harita keneh Ratu Arum init ka imah Juragan Tarma dibarengan ku Nyi Iting. Basa anjog ka imah Juragan Tarma ku kabeneran anu muka panto Nen Aning. Panona Nen Aning muncereng samangsa apal nu datang teh nyimimi. Panona beuki ngaburileng ningali tangtungan nyimimi anu leuwih geulis tibatan manehna. Katambah baju anu dipake ku nyimimi aralus jeung wareuteuh. Beuki we ngarasa ciceup ka nyimimi. Rek naon maneh ka dieu sia? Kebi. Urus tunjung teuing, kabira wena kading. Dasar bikang bangkar warah,
kunyuk nul toyong kitu ceuk Nening teu pupuguh nyarekan ka Nyi Mimi. Puguh we Ratu Arum ukur colohok usabab teu wahwuheun ka Nen Aning. Kadon jempe sakunyuk kapantes jeung rupa anak kawas jurig jalian sia ceuk Nen Aning deui norowelang. Ratu Arum kahudang nafsuna kusabab teu pupuguh jug dicarekan. Hei dasar bikang cekelan tetelo aing ka dieu rek nyembungan si Talma deuleu teu pupuguh sia cug ngarekan bikang budak. Tembak Ratu Arum palona mun cereng ka Nen Aning. Eta si kunyuk rawun make jeung susah sih sagarupa ka bapak aing. Sugan kudu di kieu sia. Ngan sakilat Nen Aning nampiling beungeut Ratu Arum. Hiuk cebet. Nenggala pisan kana beungeut Ratu Arum. Nen Aning ngoceak leungeunna asa koper karasa nyanyautan nyak serak kana awak beungeut Nen Aning muringis nahan ka nyeri anu karasa ku Nen Aning berkawas nampiling tangkal kai. Di jero aya nu norojo talian buyayah biangna Nen Aning. Kunaon hidup Nyai? Ceuk buyayah bari ngarangkul ka anakna. Nen Aning teu nemalan ukur pupuringisan nahan ka nyeri. Dikumahakeun anak aing ku sia ha? Panon buyayah bunceli ka Ratu Arum. Tangakeun wae ka anak sia nini peot. Tema Ratu Arum sarua mun cereng ka buyayah. Panon buyayah burial bunceli kadengeut caritaan Ratu Arum. Huntuna jadi kekerot tawas hayang ngerekep we. Nyi Iting ukur colohok bari sungutna calawak. Ngan untung Juragan Tarema kaburu kadinya. Miges. Tepupuguh ngadon ribut di dieu babaka jolo si Nyaina. Buyayah teu nemalan. Terus we nuyun Nening ka jero imah. Hampura Nyai, anak kami maka cida goreng adat ngayap ka dari ka jalaro ceuk Juragan Tarema miheulan asup ka jero imah dituturkeun ku Ratu Arum jeung Nyi Iting sararea gugek dariuk dina kursi. Ari Juragan Tarema basa melong ka Nyi Mimi teh langsung molotot. Teu nyangka lamun Nyi Mimi miboga rupa anu sakitu mencrang herangna. Memang Juragan Tarema pernah ngadenge beja ti pagawena lamun Nyi Mimi miboga rupa anu kacida gelisna. Tapi kakare-karita Juragan Tarema ninggal dina kieuna. Tetela beja ti pagawena teu nyalahan. Tangtungan Nyi Mimi sakitu gelisna jeung gademol. Bade aya pikir saeunaon Abah teh ngangkil abdi Abah? Sora Ratu Arum ngagebah implengan Juragan Tarema. Jenisna tangka ngagurubug. Iya Nyai. Juragan Tarema kaciri tak diwur ngomongna jadi balelol. Ratu Arum ukurnya lenges seuli kagugu ku polah Juragan Tarema. Ulah nyebut Abah, kami mah ora kene, cukup nyebut Aang we Nyai Aang. Ceuk Juragan Tarema surah seri kawas dedes we. Nyi Iting tangka jebi ngadenge Juragan Tarema hayang disebut Aang ku Ratu Arum. Aang teh anu sok ngalian ceuk Ratu Arum bari mesem. Aing lain lanes Nyai anu sok ngaliang magaang. Si Nyai mah
tong teng teng ing teng teng ing teng teuing ka kami ngarekeun gaang beungeut Juragan Talma sakieu kasepna ayeuna teh entok kengeng kitu nyai janten kumaha teh teh Abah Ratu Arum tu mah nya deui kieu nyai nya mudag caritaan mangsa harita sawaktu nyai nginjem duit ka kami lamun saila 3 bulan teu bisa mayar sawah bapak nyai erek dijabal tah nepi kadanget ayeuna geus jejeuk 3 bulan nyai taya mayar sumawona munahan mah bisi poho deui we tah ieu surat kasaluyuanana nyai Juragan Talma mikeun surat ka Ratu Arum. Surat gancang dicokot ku Ratu Arum terus we diilo imut pisan. Ku pangawasanna Ratu Arum, surat dirobah eusina. Janten Abah teh bade masihan modal ka abdi 20 talen, kitunya. Ceuk Ratu Arum bari mikeun di surat ka Juragan Talma. Baluk mere modal. Ke salah harti nyai om lain Abah mere modal 20 talen nyai tapi nyai kudu mayar ka Abah 20 talen cobi geura aos deui suratna Abah Juragan Talma macan di surat kasaluyuan beunang manehna hantem diulak-balik eusina terobah isi surat kasaluyuan netelakeun lamun sajeroning 3 bulan nyimimi teu bisa mayar Juragan Talma arek mere modal ka nyimimi 20 talen tapi lamun Juragan Talma teu bisa mere duit ka nyimimi 20 talen hutang nyimimi dianggap punah kusabab Juragan Talma geus sulaya kana janji Juragan Talma hantem mulak-malik eta surat tapi eusina teu robah anger we kitu keneh awahing ku baluang Juragan Talma niang badegana nyaeta Kang Idoy pikeun maca ieu surat kasaluyuan tapi eusi surat anger kitu we unina Juragan Talma nepi ka gigisi kana panonna bisi we salah paninggal surat kasaluyuan kadon risak ku hanteme di gulik sak dibaca dibulak-balik janten kumaha Abah ceuk Ratu Arum nanyakeun di perkara eusi surat nyai aya nu salah sigana mah nyai tuh sabab perasaan mah kami teh nyeun surat eusina kawas kieu teh Juragan Talma bari ngarancetanana abdi maca apal Abah margi Abah anu ngadamelna telas aya tawisan Abah sareng abdi pokna Ratu Arum panonna mencolong ka Juragan Talma anu kaciri ngamuka bingung kami tak tidak bingung nak nyai teuing kami harita salah nulis sigana mah sabab lain kitu maksud kami teh nyai asa teu ka hati ku pikir beut bisa salah kieu nya kemal Juragan Talma bari gogodeg sirahna geus katsida jangarna alatan mikiran eusi surat nya kong abdi mah tetep bade nyungsi eusi surat Abah kumargi tos paheut pas ini aya tawisan Abah sareng abdi sok bade kumaha deui pan Abah bagian ngadamalna upami teh mah Abah lepat nyerat abdi mah teu apal margi ieu salat didamelna tos 3 sasi kapangkel Abah asa pamohalan upami lepat nyerat teh kitu ceuk Ratu Arum keukeuh manehna mah ngudag eusi surat kasaluyuan Ratu Arum hayang ngamarah Juragan Talma. Juragan Talma teu ngomong deui sabab omongan Ratu Arum kacida benerna. Juragan Talma bener-bener bingung teu mangitungtung teuing kudu kumaha memeresna.
Bah, abdi gaduh jalan kanggo memeresna Abah. Upami ieu wae moal aya tungtungna, Cek Ratu Arum bari imutna gelenyut. Tak cing 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 cing. Cing 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 cing. Kumaha Nyai? Juragan Tarama curinghak. Palona neuteup kanu geulis. Urang sungsi heula ieu surat ngarah jente dina salat tos ditetalakeun upami salami 3 sasi abdi teu tiasa mayar, Abah kedah masihan modal 20 talen ka abdi Abah. Nya kitu bisa Nyai. Satulina kumaha Nyai? Saupamina Abah teu tiasa nyumponan anu 20 talen ka abdi, hartosna Abah teh sulaya kana janji. Sametan abdi ka Abah dianggap lunas Abah. Anu rega tangkos apa tanginten Bah? Lain rugi deui Nyai, tapi kabobolan anu kacida gedena Nyai. Ayeuna Abah wayahna mayar heula ka abdi 20 talen Abah. Ngarah Abah teu sulaya kana janji isin maknya Abah sake beunghana bajeng sulaya kana janji Abah. Sok buktikeun Abah. Tetalangke Juragan Tarma ngodok sakuna sok we duit ditunda dina meja. Terus kumaha ye Nyai? Ieu artos ditampi ku abdi Abah. Nu hartosna abdi teh anger gaduh sametan 20 talen ka Abah. Iya bener bisa Nyai. Bila kue hutang jumpunah teu bubuguh Nyai. Abdi ayeuna bade mayar ka Abah 20 talen Bah. Tapi sajaacana Abah kedah ngadamel serat heula anu netelakeun abdi tos mayar sametan ka Abah. Sok ngadamel lasana Abah. Cek Ratu Arum bari imut. Mangga Nyai. Tema Juragan Tarma. Kawas munding ditenok cucungikeun. Juragan Tarma ngagugu kana omongan Ratu Arum. Juragan Tarma ngojengkang heula ka kamarna. Telila geus kadinya deui bari mawa kertas. Teu loba dipamikir, gutrut we Juragan Tarma nulis anu netelakeun lamun nyimimi geus mayar hutang ka manehna, surat teu poho diteken ku Juragan Tarma. Rengse surat dijieun, song dibikeun ka Ratu Arum. Tetalangke surat gancang diteken ku Ratu Arum. Ari nyiiting teu milu cumarita nyiiting mah ukur nengetan ketakna Ratu Arum jeung Juragan Tarma. Tah salat tos lengse tawis Abah ku abdi. Ayeuna abdi bade mayar sametan anu ageungna 20 talen ka Abah. Mangga Bah ditampi Bah. Cek Ratu Arum nyokot duit tina meja song dibikeun ka Juragan Tarma. Duh. Nuhun Nyai ieu duit ditarima ku kaminya. Anu hartina Nyai teh geus teu boga hutang di ka kami. Tema Juragan Tarma bari ngasupkeun duit kana pesakna. Mohon Abah. Ayeuna mah tos Balubang Timur taya kakaitan di perkawis sametan atuh ieu serat ku abdi sana kanggo buktos ngarah sami-sami reglegnya Abahnya. Kitu pokna Ratu Arum panona ngiceup sabelah ka Juragan Tarma. Puguh we Juragan Tarma tangka takiwur. Jumadakan hatena pating seredet. Sanes kelangsono Abahnya margi abdi aya kaprayogan anu sanesna atuh abdi ayeuna saja pamit Abahnya. Cek Ratu Arum deui bari jung we nangtung. Nuhun Nyai ye bisi aya kaperluan mah tong asa-asa kali ngomong we ka kami Nyai nya. Tema Juragan Tarma beuketna bear marah mah awahing ku bunga. Sanggeus sasalaman ka Juragan Tarma, Ratu Arum jeung Nyi Iting ninggalkeun imah Juragan Tarma. Juragan Tarma diuk dina kursi bari melenyun udud. Panona neuteup kana lalangit bangun aya nu keur disawang. Korejat. Juragan Tarma ngorejat bari kacari nepakan tarangna. Keke aing teh asa lieur ieu teh duh. Wah kitu aing gara-gara kamari ngahakan sate doma loba ye. Ongkoh aing anu ngahutang
sorangkeun tapi aing anu mayar. Lamun kieu mah duit anu dibayarkeun ka aing duit aing sorangan. Aing jadi belagu kieu gara-gara aing kamari makan kajut doma gitu ya. Halah. Juragan Tarama ngabebeutkeun awakna kana kursi. Sirahna digideg kawas anu sengklek. Marengan dina hiji poe. Samangsa wanci hanut moyan nyiting geus aya di imah Amu Esin. Kabeneran Amu Esin jeung Ratu Arum keur popolah di pawon Barat Sakra. Duka ngadamel wajih, duka ngadamel kolontong. Natasi mana ilaing iting? Payak ya geus nganyang ka dieu. Ceuk Ratu Arum tumanya ka iting anu sisinarieun isu keneh geus ulin ka imahna. Ratu Arum jongjon mulak-malik kureng asin. Uing mah tas mulang ti Aki Odong. Hayu nyokot jengkol ke lalat. Kabeneran kamalina Aki Odong teh tos mupu. Tembah nyi iting bari nembongkeun gembolan jengkol dina sampingna. Cik Nyai atuh ambu menta 5 ese mah. Tapi nu ngora keur coel sama. Hijikeun we kana lalap rumbah. Cik Amu Esin bari nyait asupan tina seeng. Burulu sangu dibahekeun kana boboko. Nyi Mimi ngalaan jengkol tina sampingna terus we ditunda dina wadah lalap teh. Nyai montong waka balik udang dahar ngariung ke sakalian ngan anter si Nyai Mimi ka sawah nganteran bapakna. Cik Amu Esin deui bari ngadekul ngakel sangu. Mangga Amu. Mimi bisi ilaing arek milu ngala impun ka balong Mang Udin. Mangke beurang arek dibedahkeun. Nyi iting ngajak Kang Ratu Arum ngala impun ka balong. Kek nah dibedahkeun. Arek aya karyaan gitu maka dibedahkeun sagarupa. Amu Esin miheulaan tumanya. Mohon Amu. Jang Odas putana Mang Udin teh bade di sepitan sauna mah teh Jang Odas teh. Walau nyi iting. Keun ari geus puguh mah arek Junatan. Mangke sore bapana sidan nepungan ka imah Jang Udin. Aya cau 5 tuluy di kebon. Hitung-hitung melek kanu rek hajat we. Peperieun atuh si Jepri lara barang bere nya geloba cau. Cek Amu Esin deui leungeunna nyokot jengkol terus we di belahan. Nyai jai tarasin eta bisi tutung deuleu pahi tutung mah. Sakalian reno cengekna Nyai. Amu Esin ngasongkeun mutu jeung coet ka Ratu Arum. Ditalangke Ratu Arum ngadekul nyeun samel. Satu tas rengse popolahna sararea gupgap kana alasna. Bias naon ya teh Amu? Meni sengit kieu jeung puleung deui. Cek Nyi Iting bari ngambung alasna. Ya teuing Nyai bias babaa si Nyai Mimi ya teh. Temal Amu Esin bari ngeduk sangu kana piringna. Sok-sok bae dahar teh atuh Iting montong loba tatanya. Gerah huapkeun ka nya alas teh. Mangke kuing dibere sakarung. Cek Ratu Arum bari seuri. Sok lahuta ilaing mah Mimi kaos nu heueuh wae. Temal Nyi Iting bari ngabegegan. Anu alompreng pating lalimed. Karasa nikmat sanajan dengan sangu kawilang basajan. Komo Ratu Aruma daharna kat sida segutna. Meh-mehan kawasin beakeun lamun dahar asin digares jeung cucukna. Nyi Iting mah ukur ngaretan ka Ratu Arum ngan teu dilapok we nyarita.
Duh, kabina-bina ting atuh Mimi dahar asin teh kawas ucing di garis dijung cucukna. Paduli teuing si aing cucukna oge sarua dibeli deuleu. Tapi ting atuh cucuk-cucukna mah tong digayem tong digaris sarupa atuh. Kan bae beuti kumaha? Tembal Ratu Arum tong we ngahanca alasna. Ari Ratu Arum kacida kabitahna ningali Amu Esin jeung Nyi Iting pating calatok ngadahar jengkol. Leungeunna nyokot jengkol dicoelkeun kana samalah nurutan anu sejen. Kadawak di dahar. Ngan teu lila panon Ratu Arum beun cerik bari sungutna calawak sabab kaangse sungutna bau hangru. Duh, tobat. Ieu teh kahakana naon Iting? Sungut tepikeun ka bau hangru kieu. Ceuk Ratu Arum bari ngutahkeun jengkol tina bahamna. Ratu Arum diberi gidigan. Geulis tapi bodoh ieu mah Mimi Geus naon anu kieu teh jengkol nu kieu mah lain termos. Temah Iting bari kikik seuri. Sia mah Iting membawa nog urai ka dieu sarupa sugut uing bau kieu yeuh Ratu Arum ngarongkong nyokot cai leguk kinung tapi anger bahamna bau meledos. Lain nog orai Mimi jengkol dulu kita jengkol lamun basa kieu we mah naon ngaran teh kancing ajaib eta teh awas nu kakarek wae ka dahar Temah Nyi Iting bari kikik deui. Ratu Arum teu mahalan tapi daharna teu nuluy sabab bau jengkol teu daek leungit. Amu Esin ukur nyerengeh seuli ngabandungan polahna Nyi Mimi jeung Nyi Iting. Rengse tina dalaharna Amu Esin beberes wadah arek dibaba katampian. Nyai amu rek kacai heula yeuh kesa kedeung deui anteuran bapa hidup ka sawah da geus dibadahan kali ngajingjing we. Ceuk Amu Esin nitah ka Ratu Arum nganteuran bahku ne ka sawah. Unjuk sumanga Amu kesa kantenan bari ngalaimpun jeung Nyi Iting. Temah Ratu Arum bari teu oleh sungar sengir ku sabab jengkol anger meledos. Amu Esin ngelek wadah tus we indit katampian. Iting kumaha carana sangka sungut teu bau hangru ieu mata klieur kana hulu. Ceuk Ratu Arum tumanya ka Nyi Iting sangkan bahamna teu bau jengkol. Kacida ilaing mah Mimi kacida. Bodoh teh nih dibiarkeun ku sorangan. Nan hesena kali ngadahar beas terus ke kamu bauna bakal leungit sagera sok. Temah Nyi Iting bari gogodeg manghelokeun ku kelakuan Nyi Mimi. Ratu Arum teu nemalan terus we ngaleos ka jero ngan teu lila geus kadinya bari mawa beas aya kana saleterna. Beas deserikna dibaheum ku Ratu Arum kadenge pating duruk-duk. Moal edel ilaing mah Mimi kalau ngadaharan beas kawas Japati. Ceuk Nyi Iting palona mencolong ka Ratu Arum. Kapan ceuk ilaing kudu ngadahar beas kala sungut teu bau hangru maksud uing mah sacangeun lain saletel kitu Mimi nah rupa geulis sabib nih bodoh-bodoh tingkat sida dinya teh kalakuan ilaing mah nih mahibal pisan Mimi pokna Nyi Iting bari garo-garo teu adil. Paduli teuing sa Iting gara-gara maneh sungut uing jadi bau hangru kieu. Ceuk Ratu Arum terus we ngadaharan beas nepi ka beakna atuh satuluyna